cobaan ditambahan ku Gusti Allah. Insya Allah lamun urang teh syukur, hati bakal tenang, jiwa puas, itu disebut bahagia ya. Jadi bahagianya namanya hati yang selalu bersyukur. Syukuri, nikmati, jalani anu aya di urang. Tong sok ningali milik nu aya di batur, nikmat nu aya di batur. Namun ningali we kanu batur, urang moal aya bahagia, moal tenang hati, moal puas jiwa. Mana sih? Ya Gusti, itu suami istri Masya Allah meni bahagia. Sini cepeng leungeun bari hujanan meni indah romantis. Urang mah hayang bogorangan jeung pamajikan hese, pamajikan ngurus perusahaan di Jakarta, urang ngurus perusahaan di Bandung jalan Papangi. Itu mah meni sini cepeng leungeun ya Allah meni bantu mah bahagia. Akhirna kabeh eueuh nu bahagia, nu lempang, nu boga motor, mobil, nepi ka muslim biasa teh nu bahagia. Naon sababna? Ningali kana nikmat nu aya di batur. Mata geus ayeuna mah nu aya di urang, syukuri, nikmati, insya Allah bahagia. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan Badaramang sadayana sindamang lahirna, terutama sindamang batinna, sehat fisikna, sehat pesakna. Alhamdulillahi ala ni'amihil gharra wa alaihi tatra, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mahsus bi jazilil busyara wa ala alihi wa sahbihi al-dhakirin Allah kathira fi sirri wal jahra, amma ba'du. Kita sambut kedatangan guru kita Habib Hanif Al-Abbas. Semua berdiri, kita baca salawat bareng-bareng. Berdiri semuanya. Marhaban ya marhaban ya marhaban marhaban Husaini duduk kembali. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa
sallim wa barik. Kita langsung bareng-bareng baca Fatihah, lalu kita bareng-bareng baca sholawat wa barik. Yang membawa air mineral tutupnya dibuka, urang ngadamel cai doa. Mumpung anu hadir naseur, insyaallah doa akan lebih mudah diijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah Fatihah, semoga pahalanya disampaikan kepada arwahnya para nabi, para rasul, khususnya Nabi besar Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para wali, para ulama, para syuhada, para salihin, hingga arwahnya leluhur-leluhur kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Al-Fatihah. Angkat panangan. Fatihah anu kadua urang nyuhungkeun ka Allah Ta'ala mugia dosa-dosa urang sadayana dihapunten ku mantena, amin. Dosa agung, dosa alit, nu karaos, nu teu karaos, nu dihaja, nu teu dihaja, dosa nu urang apal, dosa nu urang teu apal, dosa nu terang-terangan, dosa nu susurumputan, dosa guru-guru urang, ibu rama urang, mertua urang, dosa anak incu minantu keluarga tatangga urang, dosa jami-jami nu pernah ngadamel kasayan ka urang, dosa jami-jami nu pernah dinyerihatekeun ku urang, didolimi, diteunggeul, difitnah, disentak, dicaci maki, dihina, diomongkeun goreng, bahkan disangka goreng ku urang. Hate anu gelisah sing dipasian katenangan, anu nuju menghadapi masalah sulit, uih ti dieu Allah masihan jalan keluar anu gampang. Anu diriwit jadi sehat sempurna, usahana bangkrut jadi bangkit lagi, kirang barokah sing ditambih barokahna, yang jodohnya jauh menjadi dekat. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di sekolah, di tempat kuliah, terutama di pesantren, kita doakan menjadi anak-anak yang cerdas dan berakhlak mulia, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Orang doakan Ciamis sing tebih tina musibah, Jawa Barat sing tebih tina musibah, Indonesia berkah, amin. Palestina merdeka, angkat tangannya. Palestina merdeka, Palestina menang, Israel hancur, dihancurkan Allah dengan sehancur-hancurnya. Israel binasa dengan sebinasa-binasanya. Kita doakan juga Israel kalah, dikalahkan Allah dengan sekalah-kalahnya. Dan kita doakan ajengan Wawan diberikan panjang umur, diberikan panjang umur, sehat yang sempurna. Program-program baik beliau di pondok pesantren ini dilancarkan dan disukseskan Allah Ta'ala. Juga Habibana Rizik Syihab sama kita doakan panjang umurnya beserta keluarga dan keluarga besar FPI. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Barang-barang baca salawat wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Angkat tangannya. Allahumma bihaqqi salawatika wa salamika wa barakatika ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna ya Allah minal ahya'il marzuqin ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wal awliya wal ulama wasyuhada was-salihin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Bisirril Fatihah. Tiupkeun kana panangan sareng sadayana, balurkeun kana mastaka, kana rarai, leher, dada, perut, paha sampai ujung kaki. Sehat berkah sholawat, sehat berkah Fatihah. Yang ada air mineral silakan diminum pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bareng-bareng salam sama Nabi. Assalamu alaika ya Assalamu alaika ya Habib ya Nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habib ya Nabi Allah ya Rasulullah. Dua mata yang merindu hingga menetes terharu, perjalanan yang abadi, kedamaian yang bersemi, bersolawatlah pada Nabi. Assalamu alaika ya Rasulullah. Salawat dan salam semangat ya Nabi Allah ya Rasulullah. Keyakinan dalam hati, indahnya cinta sejati, menangis penuh bahagia, kerinduan untuk berjumpa, bersolawatlah pada Nabi. Assalamu alaika ya Rasulullah.
saat di Madinah menghilangkan resah di jiwa. Ku ziarahmu ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Oh Madinah kota barakah, ku kembali dengan keinsyafan kasihmu dari hatiku. Selawat salamku untukmu. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Cobi ayeuna jamaah istri hungkul lalaki jempek. Aya suaranya bareng-bareng. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Kompak dan enak di telinga. Nilainya 100 untuk perempuan. Cik lalaki tong eleh dua orang. Terang lalaki. Assalamu alaika laki-laki suaranya tenang, tidak tergesa-gesa, bassnya begitu nyaman di telinga. Nilainya 175. Sekarang yang punya HP nyalakan senternya. Kita bareng-bareng baca sholawat. Sok urungkeun. Urungkeun eta, Mang Ade urungkeun deh. Darul Falah bersolawat dan berzikir. Angkat tangannya. Assalamu alaika ya Assalamu alaika ya Habibi ya Nabi ya Rasulullah. Sekali lagi. Assalamu alaika ya Rasulullah.
Yeah.
dipanjangkan oleh Allah. Recan boga imah jadi barokah imah. Sering angkat ka Mekah. Salaki oce pamajikanana bertambah. Allah rek ambil moal. Lalaki amin. Itu jawaban yang benar. Judul ngaji karena ditutup operator. Ini dia sarang haji singkat padan 7 tolak ukur kebahagiaan. Sahur Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, di mana-mana ayat nutukeun insyaallah urang hirup bahagia. Tiis ceuli bantuan tiis ceuli. Satu adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Oke, ada pertanyaan bisa ngajawab, diberi duit 200.000. Simalah jadi 200.000. Di antara keuntungan syukur adalah anu aya nikmat yang moal dicopot, anu kedua malah ditambahan. Hoyong ke rizki nikmat nu aya teu dicopot malah ditambahan ku Gusti Allah. Kuncina naon? Syukur. Jadi syukur teh insyaallah nikmat nu aya moal dicopot malah ditambah. Ayo syukur teh nempatkeun hiji perkara dina tempatna cocok sareng kahoyong Gusti Allah anu gaduh nikmat anu mere nikmat. Ayo contoh dina dia. Pak Haji Wawan ka abdi masihan sa bantuan atuh masihan sa sajadah. Masihan sa sajadah dibere ka Salimul Apip gitu. Ku abdi pamere ti Haji Wawan sajadah teh diamparkeun di pos rona, dipake alas duduk terus segaple, dipake judi. Kira-kira Haji Wawan kumaha atuhun moal pamere ti ajeuna ku abdi dipake gaple, terus diajarikeun alas duduk dipake judi atau moal. Lalu ada Salimul Apip cenah Wawan teh sajadah pamere ti urang dipake doraka. Kira-kira eta sajadah nare ditambahan deui moal pamere. Jigana nu aya ge dicopot deui. Naon sababna? Teu cocok jeung kahayang nu mere. Tapi sajadah eta jam 2 peuting ku abdi diamparkeun terus we dipake salat tobat, dipake salat hajat, salat tahajud, terus salat witir, dipake baca Quran, baca sholawat. Ningali si Haji Wawan, aduh itu sajadah pamere ti urang dipake cocok jeung kahayang urang nu merena, dipake salat, baca Quran, zikir, sholawat atau hormat apa Haji Wawan. Kira-kira eta sajadah dicopot deui moal. Tidak ditambahan deui. Nah sebab cocok jeung kahayang nu mere. Kasami urang ku Allah dibere nikmat, ku urang ditempatkeun cocok jeung kahayang nu mere nyaeta Gusti Allah. Insyaallah eta nikmat nu aya moal dicopot
bahkan nikmatna aya bahan ditambahan ku Gusti Allah. Insya Allah lamun urang teh syukur, hati bakal tenang, jiwa puas, itu disebut bahagia ya. Jadi bahagia naon cenah? Hati yang selalu bersyukur. Syukuri, nikmati, jalani anu aya di urang. Tong sok ningali milik nu aya di batur, nikmat nu aya di batur. Lamun ningali we kana batur, urang moal aya bahagia, moal tenang hati, moal puas jiwa. Ya, tinggal di sini. Boleh berdiri? Iya. Mang udah gak cair mana, Mang? Yang kamu jangan bicara. Ya, tinggal di sini. Iya aya dongeng nyaritakeun jalmi anu sadayana ningali kana nikmat milik nu aya di ya aya hiji lalaki tukang macul, pamajikana tukang aramet, budakna tuh pamajikana ditukang sarakina hareup beda geus boga budak 7 menyebutnya beda jeung anyar panganten mah lumpang ge siri cepeng leungeun PGDA geus boga budak 7 mah beda saraki dihareup pamajikan ditukang ari pete dordar gelap hujan badak kumaha si salakina ningali pamajikan ka tukang pamajikan sirku gelap hujan badak gorok ke ka salakina ayah tungguin bunda takut gelap takut disoleta akhirnya kumaha cek si ayah ya tuh cepetin bunda nanti aku cepengi akhirnya si bunda teh nyamperkeun ka si ayah nu balik macul. Itu nyamper ayah macul. Terus ayeuna sini cepeng leungeun page indah bari hujanan sini cepeng leungeun. Masyaallah. Ari pete keur leumpang babarna sini cepeng leungeun. Leumpangna teh kasusul ku jalmi anu naik motor. Nu naik motor sami suami istri eta pamajikan anu balik ngaramet ngomong ka salakina ayah tuh tingali batur mah kabeli motor boga motor ngeunah boga motor mah cepat balikan mah teh teu cara urang teh sapeda acan cing atuh pas batur meuli motor atuh ini kalau mau gitu teh awewe ningali batu rumah boga mobil awas judulna tanawan jalema anu sok ningali kana milik tingali batu rumah boga mobil eunah boga mobil mah hujan teu kahujanan teu juga urang motor di bawah lantai sana ngomong gitu ari betul dina mobil carry suami isi keur maju kasusul ku mobil Mercy kumaha dina mobil carry ngomong ka salakina bapana teu tingali batur mobilna alus Mercy ari urang teh baheula carry wae mun banjir kusina baseuh ngomong teu tingali batur Mercy meunahon teh asena leuwih nikmat cik atuh pas batur meuli mobil Mercy sareng kitu
ningali karena nikmat nu aya di batur. Maka geus ayeuna mah nu aya di urang syukuri, nikmati, insyaallah bahagia. Insyaallah. Geuskeun tong. Geuskeun. Kedua adalah al-ajwatus shalihah, pasangan hidup yang soleh. Aduh nikmat. Neng mau punya pasangan hidup yang soleh? Neng mah masalah kalau kamu orang mikiran lalaki. Pikiran lalaki mah babari nu hese mangaji. Hei barudak lalaki santri, kamu mikiran awewe mah babari nu hese mangaji. Hei geus pinu ilmu hayang pasangan itu kumaha, insyaallah bakal dibikeun ku Gusti Allah. Kalau ingin punya pasangan yang baik, maka Anda harus berkelakuan yang baik. Ini masih kamu sekalian. Kamu harus akhlak. Jadi ke depan kapan hari nanti jadi harus lebih akhlak. Bobogohan. Ya sandi di bobogohan ya. Anak budaknya coba. Satu kali ya dengerin. Satu kalimat ngobrol dengan pacar dituliskan 1000 dosa. Eta teh kakara kalimat ngobrol. Kamu lamun sering cepet leungeun. Yang suka pacaran itu ngikutin cara orang-orang kafir. Nu bobogohan teh lain mulia hina di hadapan Gusti Allah. Jeung nu bobogohan mah nu pacaran ujung-ujungna nyeri hate. Allah sia nu bahagia ku sabab pacaran. Dan dalam Islam itu tidak ada pacaran, yang ada nikah dulu dilanjutkan pacaran, bukan pacaran baru nikah. Itu tidak ada dalam agama Islam. Punya pasangan hidup yang soleh. Ibunya salah ibu subhanallah sim saleh. Akan pamajikan akan gesang sim saleha. Ya, tinggal ka dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ari ngaran rumah tangga hayang langgeng nu ka samupaji kudu aya komunikasi. Kudu aya ngobrol, kudu aya badami, musyawarah, berkabar. Mun telat datang ka imah salaki teh kudu ngabaran. Maaf punten telat teh macet jalanna kitu ngabari. Tanu sok jadi masalah teh aya kabar. Cara kejadian di Cadas Pangeran Sumedang kasus Yana. Disangka we dilebet ku orai kone. Kusabab naon teu aya kabar ka pamajikanana. Dilaporkeun ka Polsek tuh jadi rame, pedah teu aya kabar. Ta rumah tangga mah kudu berkabar. Dan naon teh kudu aya komunikasi. Ya acara ieu ge sukses teh ku ayana naon? Komunikasi. Ngobrol, badami, musyawarah. Ieu teh saha nu kedah diuleum teh? Oh tuh saya tuh pangresa Habib Hanif. Tuh pangresa Habib Raihan. Pangresa tuh Salimul Afif Dodi Herlino di Bandung. Ya teh Haji Wawan teh badami heula, terus
pasangan jawaban itu mau berkomunikasi ngobrol. Nah nanti ngobrol komunikasi jeng pasangan yang baik teh saling menghargai perbedaan pendapat. Dengan suami istri masuk ayah beda pendapat. Nah, sekali abdi yang pembodoh di bumi masalah ngechat imah ayah perbedaan pendapat. Cek abdi teh mah atau saya ngechat teh ku warna cek bodas sampai kesana lega ay bodas teh kumaha cek pamajikan tong ya pabarian kotor mending ku warna krem. Oh bodas keren lama kurang patunggang-tunggang tuh menghargai pendapat pamajikan terus ya pas lihat ada urusan chat orang mikir warna krem benar itu 2004 terus benar itu mau kotor orang tuh maksakan ke hayang kurang hargai beda tuh tidak ada masalah lalu sente tapi kayaknya warna chat kremnya halus itu yang kotor tahu orang tahu langsung maksakan ke hayang kurang kira-kira jadi masalah mengalah untuk menang yang sente oke egois lanjutkan saling membalik dua tinggal nomor katilu adalah al-auladul abrar anak yang soleh. Aduh tiris celi herang panon bahagia lanang boga budak soleh. Apa cirinya anak soleh? Satu adalah sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, sangat hormat kepada guru-gurunya, dan semangat dalam mencari ilmu agama. Siapa yang semangat mencari ilmu agama? Siapa? Mereka adalah santri. Dan ingat, santri itu istimewa, derajat tertinggi setelah ulama, bukan pejabat, bukan presiden, bukan menteri, tapi derajat tertinggi di sisi Allah setelah ulama adalah santri. Hidup santri. Hidup santri. Hidup santri. Cek pagi santri cek serah. Yes, oke. Santri. Dan bagi Anda, dengerin orang tuanya, di mana-mana inung bapak ngasupkeun budak ka pasantren, sarua jeung inung bapana boga karcis keur asup ka surga. Alhamdulillah. Rek nanya, ari anjeun boga budak parawan, boga budak pujang, hek teu dipasantrenkeun cicing di imah, bisa dijamin teu isuk-isuk ngaji, beurang ngaji, sore ngaji, penting ngaji, ke subuh ngaji, bisa dijamin teu. Tapi di pasantren, Masya Allah budak urang isuk ngaji, beurang ngaji, sore ngaji, penting ngaji, teu ngaji, mata orang tua anu pintar, anu cerdas, anu ngasupkeun budakna ka pasantren. Kaprok kabeh aing teu ngeunaheun saeutik pasantren. Kaprok deui geuningan. Kapuk pramuka. Santri itu adalah umat Nabi
Nabi. Sabab Nabi mah paling bunga teh naon? Ningali umatna getol ngaji, ningali umatna berang penting teu eureun ngaji. Saha anu teu eureun ngaji? Santri. Matak santri adalah umat yang sangat membahagiakan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Al-Habsyi, penyusun Maulid Simtud Durar, ketika anjeunna kasumpingan ku pejabat biasa dihormat, tapi hormatna biasa-biasa saja. Tapi ketika datang santri ke bumi anjeunna langsung berdiri dan mengucapkan marhaba, selamat datang hai penghuni surga. Nyebutna ka santri teh penghuni surga. Pokokna mah santri mah tok mar kotok is the Darul Falah. Tangannya begini semua. Darul Falah. Jadi itu kan virus jiwa itu. Darul Falah. Pesantren cinta sholawat. Darul Falah. Darul Falah. Pesantren cinta Nabi Muhammad. Angkat tangannya. Muhammad. Ajengan wawan, ajengan wawan, ulama cinta sholawat. Ajengan wawan, ajengan wawan, ulama cinta Nabi Muhammad. Cinta sholawat, cinta sholawat, jalan surga jadi lancar. Cinta sholawat, cinta sholawat, jalan surga jadi lancar. Muhammad, suarakan tangannya. Laki melu semangat, ayo para wayang kita lagi ya. Muhammadun semuanya. Muhammadun nabiyuna. Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Keempat, al-bi'atus shalihah, lingkungan yang kondusif untuk iman kita. Jadi lingkungan ada saling mendukung dalam menjalankan ibadah, saling dukung dina sholat berjamaah di mas, sini sampun lamun aya pengajian rutin di lingkungan nanti di kampung nanti aya mas, aya majelis ta, aya pasan, aya ulama tempat bertanya tentang ilmu agama. Kata saya disebutnya lingkungan yang kondusif untuk aman iman kita. Jadi aman iman orang lamun lingkungan sapertos gitu. Ajib tidak. Serba hijau, kita tangkalan, caina naon, heran. Baik di kampung cai itu kalau heran koneng weh. Dengan masyarakat teh lain saling dukung karena pengajian, malah saling dukung karena keawalan. Nah, lingkungan yang kondusif itu seperti itu. Ayah ajengan, terus itu pesantren seperti itu di daerahnya bareng bagian nikmatnya. Ayah pesantren, ayah kiai, terus itu lingkungan lagi enak hijau.
5 al-malul halal, harta yang itu pun jadi bikin tenang hati. Lu tinggalin korupsi di Jakarta, duitnya miliaran tapi tenang, jika kabur ke Singapura. Masalah ongkoloba tapi tidak halal, tidak bikin bahagia. Jadi lain-lain lobana tapi halal nak penting teh. Ya kajian seperti tapi halal menang jadi payah sorangan nikmat puas jiwa orang. Nomor ke-6 tafakuh fiddin, semangat untuk memahami agama. Yang ke-7 adalah umur yang barokah. Apa itu umur yang barokah? Umur yang habis dipakai taat kepada Gusti, tidak melakukan maksiat, dan diakhiri dengan meninggal husnul khotimah, meninggal membawa iman Islam. Itulah umur yang barokah. Mudah-mudahan video sadayana dipastikan qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. 2 al-ajwadus salihah, pasangan hidup yang soleh. 3 al-auladul abror, anak yang soleh. 5 al-bi'atus salihah, lingkungan yang kondusif untuk iman kita. 5 al-malul halal, diberi harta yang halal. 6 semangat untuk memahami ilmu agama, tafakuh fiddin. Dan 7 umur yang barokah. Insyaallah kami ayat 7 ya orang bahagia di dunia, bahkan insyaallah tembus nepi ka akhirat jaga. Sakitu we nya sok nu bisa ngajawab ngacu. Sebutkeun 7 tolak ukur hidup bahagia. Ingat. Ayo cepat bergerak. Kasihan jalan, kasihan jalan. Ngerasa iya. Karena berguna komitmen saya. Saya dicatat kan kena ditutup nanti kalah pemirsa. Mangga di mana ini? Raja Desa. Masya Allah, putra untuk Raja Desa. Langsung mana sebabkan ditutup nomor 1, 2, pasangan yang soleh, 2, pasangan yang 2 nomor 2 pasangan yang solehah, pasangan hidup pasangan hidup yang soleh. 3, anak yang soleh berbuat kebaikan, 4, gagal yang lain. Anda belum beruntung. Tidak masalah. Toh, kami Tentang Nabi Abdul Muhsin kami tanyakan mana heula. ini di Panawangan, bumi di Bandung. Tidak masalah. 1 nyaeta kalbun syakirun, hati anu sok syukuran. 1, 2, Ajwajus solihah, al-ajwajus solihah, pasangan anu solehah, pasangan hidup anu soleh. Jadi nu katilu nyaeta al-waladul abror, al-auladul abror, nyaeta anak anu soleh, anu sok berbakti ka ibu di kerama guru. karena kita Cina eta mah. Opat, Anu kaopat teh nya eta Pengen jadi ulama juga. HP-nya disimpan jangan lihat HP. Simpan itu tadi. 1, 1 kalbun syakirun. 2, coba yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tunggu
tutup dengan sholawat saja. Di belakang ada Habib Hanif, ada Habib Rayhan yang punya. Kita tutup dengan sholawat bareng-bareng. Ya Rabbi Mustafa. Kita bantuan ke panitia untuk membawa sholawat. Bagikan. Coba dilihat salawatnya, ini salawat Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul Jember. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tanqaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Dibaca selesai sholat 5 waktu minimal 1 kali ya. Kalau ada hajat silakan 11 atau 12 atau 41 kali atau 101 kali. Yang akan kasadayana ini jadi nanti sehingga amalan bermanfaat dunia akhirat. Apunten Pak Haji beri ayat cariosan terus kana mana. Oke, pilih hayang para pung sholawat di Pak Haji silakan ke barudak santri. Kamari aya ibu mesel minang segit dia dioleskeun kana pimpinan ujina berubah janten Kartika Putri. Jadi ayana silakan ke barudak santri. Sakitu apunten beri ayat cariosan terus bila minang tersebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.